Heuh ka dieu heula sakedeung. Sombong pisan dipake teh ka dieu. Ai digorohan ku haji teh kudu gancang. Bari boro atuh nih ngaturkeun paket. Sabiji deui eta ngaturkeun paket teh? 2. Oh, saeutik deui atuh. Sok ka diuk di ditu tuh. Diuk lah sakedeung da araya jelemana ge atuh mah bikeun we atuh. Aduh, capek. Oh, cai Pak Ji. Cai. Duh, po bieu teh urang teh geus keur pesen online ke dianterkeun ka dieu. Dieu kanu eta biasa. Ai Pak Haji mah tara tinggal diuk si dakep tara datang hayang naon ge. Babari ayeuna. Penting loba duit. Nya. Salah aya naon Pak Ji teh? Ieu Bang. Urang teh nyaritakeun jadi ieu urang teh keur kamari teh nyeun imah tuh nu katilu di ditu. Biar 100 juta eta teh. Tah isuk urang rek meuli mobil ya 2. Lainnya hese hayang meakeun duit teh nya. Bakat keluar ting duit. Pak Haji rek meakeun duit urang ieu tempokeun. Naon? Arek mere ka urang atuh. Mere. Heeh. Aing euy, eueuh duit nu leutik. Hayang duit. Mang hayang duit. Hayang atuh. Gawe. Hayang keunana wae. Maksudnya hayang duit, hayang di mana? Kudu gawe. Naon? Pak Haji teh arek naon? Kayaknya biasa we. Urang mah curhat we bejakeun, urang teh keur meuli mobil keur naon, kudu apal. Kan bisa ngaturkeun pake kalau imah nu anyar ka ditu. Geus ulah ceurik, rek dibere duit, hayang duit. Hayang. Iya. Pulangan 3.000. Nang pulangan 2.000 keur di dinya. Burung ngadengekeun. mah kieu oleh jiadri. Iya. Eta pulangan dibawa gitu. Haji kuman. Apa bae ke urang nu 2.000 tah.